salebeting ngawaya ya ngawaya mangsung sang tinang kunang kota kurawis waya wiku-wiku kang linuh wiku-wiku kang linuh ngajiar kang Brahmana ajar kang Brahma gora-gora cinta kapura mekawu simarga cuna kumlitir puntut teyang najar gelis ingkang muga kawirikat ingkang cinarita adok kang kinawe parak-parak kang kinawe adok wala kocapa wonten salebeting pertapan Campaka Medar. Pertapan Campaka Medar saiki salah siji pertapan kang gaduh nami apanjang. Panjang jawab pocapan. Punyung daur wibawane tebak donirat pencaran. Sinten kang gadya sesepah wonten salebeting pertapan saiki. Boten wonten malih kejabinipun ingkang selokan Eka Hadidasana. Eka Harana Suwidi. Hati kang linuwih dasa 10 nama panjenenganipun kang gadyawiku kang linhung ilmu panita ingkang jembar ing panala nyata-nyata Maharesi Bagas Rasa sawulenggah wonten pinggulung ingkang dene Kapadmas ladia dipun paret dening dua catik kadoning lan kamu nyata-nyata Raden Jaka ningrit kalian Raden Jaka sampai pada jajar dan kang pada pinar Keng sunyata panteken sunyata girang panung sungguh ampaniraing pertapan wulu pantekeng sunyata ya sunyata giranging panung sukuyu wiku-wiku kang linuh ajian kang Brahmana Kusuma kacarios di salebeting pertapan Campaka Medar ieu pertapan teh anu parantos kagurnita kajamparing angin-angin kaloka mancanagara kasugihan Maharesi tina masalah pangartina dugikeun ka teu saeutik sumpingna para cantrik nu ngahaji nyupri
pangartina ti maharesi malar pangabisana ti mahapanita maharesi bagas rasa nuju di dehesan dua cantrik kadedeh langka memetnya Raden Jaka ningrit kalayan Raden Jaka ketu dangu-dangu pangantikana maharesi bagas rasa mekaten pangantikana kawet daling lisan Raden incu eyang cu eyang tengah rasa bagja barina bunga kuayana hidup dua-duana geus aya di hareupeun amat bagia cu kaulan eyang mangga wayah panjenengan dikatingali Raden Jaka ningrit pada ngahaturkeun sembah kalayan pangabaktos kaulanun eyang kaulanun kalayan hapun tenang kasuhun mok panawi aya kalepatan ageng pinarangan alit mugabe kersa ngahapunten kana naon rupi kalepatan Ade pembagia hidup kateda katarima kalingga murda disimpen teu dihandap-handap disuhun dina mun-munan dicangreud dina ati sanobari anu teu kakeunaan ku sifat owati kaulanun Kangjeng Eyang umangga wayah panjenengan Raden Jaka ketu ngahaturkeun sembah kalayan pangabekti ditarima bageun ku Eyang kieu sanyana maju nu matak Eyang ngahaja ngagero ka hidup dua-duanana Eyang teh saperkara daus sandika leres pangandika kaulanun Eyang rek negrakeun rasa syukur kanu Maha Agung muji ka Gusti negrakeun rasa nikmat kanu Maha Kawasa yen teh tela nu Maha Kawasa teh sifat murah sareng asihna leres tangan di kaulan sambika Eyang kamurahan di alam nyata asihna di alam gaib kalawan naon sapana jia manusia asal yakin-yakin ke yang pamentana turta di barengan ku husu mun sok komo bari jeung nyaho carana minta kanu Maha Kawasa anu tangtu bakal diijabah ku Hyang Murbawi Sesa leres tangan di kaulanun Eyang upi salajengna ari kadua perkara Eyang teh rek negrakeun rasa kasono sok sanajan aya babasan nurutkeun kalimat para bujana Eyang kalawan hidup teh wujud teu pajauh raga teu paangang diri teu patebi anamu tapi tetep rasa kasono jeung kadeudeut dibarengan katresnan jeung kasih anu taya kenatna leres tangan di kaulanun Eyang sok sanana supaya panjenengan geus sono anu taya hinggana kitu kaulan edanya kitu atuh cu oge ari tina soal kasalahan hidup urang saling maklum we jeung Eyang danya kitu atuh manusia gelarna di alam pawenangan teh geus jadi istilah wajar yen manusia teh ngon poho tempat lepat kudang salah jeung balangah anu bener ngan ukur ceuk rarasaan kitu manusia maju leres tangan di kaulan tupi salajengna bok panawi dampal Eyang bade maparinan wangsit sumangga gerai ngawincik wiji-wiji grep pedar bejer beas oh kieu memang Eyang tengah haja jeung geus ngajadi kewajiban Eyang dina hal mere atikan jeung didikan kanu jadi incu leres tangan di kaulanmu kuayana kitu cu Eyang rek pepeujeuh alias amanah mungguh ning urang hirup di alam pawenangan teh jadi manusia ngaranna ari manusia teh anu ngandung harti hiji makhluk anu dimulyakeun ku Nu Maha Kawasa leres tangan di kaulanmu ari manusia hirupna di alam dunia teh enteng ning bangga cu tupi kaentenganana Eyang ari kaentenganana namanya memang enteng hirup teh cu usik malik rengkat pola usik aya nu ngusikeun obah aya nu ngobahkeun ku pangrasa Hyang Murbawi Sesa sandika kaulanun Eyang tapi bangana hirup manusia di alam dunia geuningan make aya kecap musibat akibat ujian rejeng papasten leres tangan di kaulanun Eyang dupi hartosna ari musibat ngandung harti hiji kacilakaan anu teu disangka-sangka mun sok komo bisa diduga ti angalna teu bisa pisan eta musibat ngaranna leres tangan di kaulanun dupi salajengna nu disebat akibat kaduana nu disebut akibat teh ngandung harti buahna talajat atau balitungan amal sing sahaja memelakadetan tu buahna hade melak goreng buahna goreng leres tangan di kaulanun dupi katilu ujian
yakin manusia hirupna di alam pawenangan teh kaasup kana ujian tinu maha kawasa. Ari ujian ti pangeran ku dua perantaraan, saperkara ku jalan kabalangsakan, kadua perkara ku jalan kabeungharan, eta teh ujian tinu maha kawasa. Leres tangan di kakaulanmu dupi kaopatna papastir ngandung harti jalma hirup di alam dunia teh kudu percaya ayana papastir hade jeung goreng untung jeung lu bagja reujeng cilaka. Leres tangan di kakaulanmu eya anu mung salajengna awan kapiu nyuk mugi dampal eya sewu ulah jadi benu salak saulah janten luka saketi ulah matak janten rengating benggali. Aya naon cu kieu kaulanun eya rehna wayah panjenengan teh mireng hiji katerangan. Aya katerangan naon cu nu maha kawasa moal bade ngahampura kana dosana eta manusa lamun manusa teu acan dihampura ku indung sareng bapan ieu teh leres atrapi henteu. Memang teu aya salahna cu teu aya hiji katerangan anu salah, memang kitu teteh hartina nu maha kawasa moal rek ngahampura kana dosana manusia lamun eta manusia tacan dihampura ku indung bapan jeung nu maha kawasa moal rek ngajait tina siksa kubur manusia lamun eta manusia tacan aya dorongan ti salah sahiji anak anu soleh. Leres pangan di kakaulanun eya ari kitu aya naon anu mawi kang wayah panjenengan boro-boro kenging pangdua tetapi pangampurat tinu jadi indung sareng bapa terang wujud indung sareng rupa anu jadi bapa ge teu acan kaulan dupi kaula teh putra sahanaha masih keneh aya pun bapa atanapi teu aya kaulanun eya wejar meneng mang lara-lara iya enira wejar meneng mang lara-lara cenah enira iya atinira kaget danira miar salami dangu penggalih lemah harus dangu-dangu ngantika barudak ari sugan teh lain rek nanyakeun kaayaan bapana danya kitu atuh barudak ari ayang mangan sakadar bapa puluh rade kaulan dedeuh teuing incu memang tarima eyang teh kuasa maneh gede kanyaah satadina boro teu diweja-weja nya ayeuna mah geus tunukan awat tuningan kana mangsa hayang patepung jeung nu jadi bapanya kapaksa we eyang teh rek balaka dupi pun bapa teh aya keneh aya keneh tong melang tong ringrat kaula nun ti mana ayana kalayan saha jenenganana ke heula anon urang luar heula wirayatna saeutik kaula nun kumaha sarsilahna kumaha yan sarsilahna kieu yang teh baheula keur ngora tah baheula mah yang teh ngora ayeuna kolosot teh dari keur ngora mah sareng ge jag-jag welejag mun lalaki ari geus kolot mah rata-rata lalaki ge suku disambung ku itet jadi 3 pan suku teh lain mun sok komo awewe keur ngora anu tadina susuna nyeungskeun kaos cengkir keur gumading pan ari geus kolot mah lain kitu mun sok komo gelar nini eta susu jadi rayud kawas gorek musabakoh lain terus pangan di kakaulan takuayana kitu eri hayang keur ngora teh baheula eueuh deui kalangenan atawa pangaresep iwal ti nyuk-truk walungan mapai-mapai wahangan bari kitu we ngaganongkeun jala atawa kecrik ceuk ayeuna mah tiap walungan dirungkup tiap wahangan digabrug ku hayang teh baheula taros pangan di kakawami kabeneran harita teh dina poe jamahat kaliwon kira-kira wanci tangari eyang teh init ka walungan gangga bareng tepi ka sisi walungan gangga kecrik teh ku eyang teh rup dirungkupkeun ka walungan gulusur ditarik ku leungeun kenca dibatek ku leungeun katuh dibawa ka darat brai dibuka berkah lapur teu aya nanaon sadukur untah we jeung dandaunan taros pangan di kakaulan salajengna eyang rup deui ngadua kalian kecrik teh dirungkupkeun ka cai gulusur deui ditarik ka darat brai deui dibuka berkah teu aya naon-naon keneh bae
menang bengsal teuing ya kecrik teh ceuk aya nista maja utama nista sakali maja dua kali utama tilu kali barang eyang arek lumampah ngarungkupkeun kecrik anu katilu kalina na ana goloyong teh tigirang kahilirkeun aya gebog anu mapadane rakit digetek barang ditingali teh kingsir tina panaksir atis waya tina panyangka aya budak orok dua beuremkeun itu kaulan eyang lamun kitu mah atuh kaulah teh kasup kana golongan manusia anu dipalidkeun da nya kitu atuh cu ngan ku ayana kitu sing sadar we da masing-masing kabeh jalma ge ngabogaan takdir ngabogaan kurat malah kurat dina dampaleungeun ge pan geus beda masing-masing leres tangan di kakaulanun salajengna eya nya eyang teh harita keneh maksakeun maneh turun ka cai nyaeta eyang teh nyokot gebog anu ditumpakan ku dua orok basi keneh beur tuluy eta orok teh dirawu ku eyang teh ku kecik dibawa ka darat bawa ning ku bunga eyang teh mang hiji kabagyaan leres tangan di kakaulanun eya salajengna nya tuluy eyang teh harita keneh balik we ka pertapa ka hamajikan bebeja eyang teh ceng hamajikan ieu kami menang milih menang bagja aya orok sakemaran masih keneh beureum kaulanun leres pangandika beuki dieu ku eyang teh dirorok lot ngagedean ti poe ka poe ti minggu ka minggu cunuk kana waktu ninggang kana mangsa nya ku eyang teh ieu dua jabang bayi teh dibere ngaran Raden Cakaningrit kalayan Raden Jaka Ketu nya hidup pisan nyatan kaulanun eya jadi kitu riwayatna wayah panjenengan rai teu sangka jigana lamun kieu nya carana urang teh hasil indung bapa ladang terus beunang oge disebutkeun jatuh krama tanpa ngaliwatan hukum kitu rai rupina kan memang kitu cungan ulah kaget ti lebah ieu naon hiji kajadian ge keur urang mah angin tumamprak we kanu kawas